Sampurasun tepang deui sareng CS Channel Sadur. Semoga dulu sehat jasmani dan rohani. Atanapi sing dipanjangkeun yuswana. Tong hilap hampangkeun panangan. Kanggo pencet tombol subscribe sareng loncengna. Hatur nuhun dan terima kasih. Salam baraya, salam lalajo. Naon pisin? Kemana? Sampun narik naon? Arek ngalacau. Usep. Nama tuh arek ngalacau mah. Biar ah. Oh, ngusep. Tadi gue orang arek ngusep. Kajen weh, asal mah ngusepna ulah judi. Walah tuh. Nang meuli lepaskeun diusep deui. Bari taruhan mah, laga gabah ke tukang usep mah. Kunaon kara? Aya pelopisina. Naon pisin? Filosofi, somad. Naon napasin? Deu lieur, ira urang arek ngusepna. Filosofi. Oh, naon kare filosofi teh? Filosofi adalah sebuah kajian mengenai segala pengalaman manusia. Hal yang ada dalam filosofi memuat suatu hal yang digunakan untuk membangun teori mengenai manusia serta disajikan sebagai landasan bagi keyakinan. Saking ku yakin mau ada gede. Hebat si Alel. Geus ah, diajak ngobrol lah yang mau ngusuk-ngusuk. Ayo ada umpas jantung isuran. Kuat. Tempol ini agak kalau mah. Laga. Aingnya, pun tangkorak si Smart Ahmad. Parai rumah nangis betian ainu dewe karak nyelup doang gitu tah karak dipelakan. Ira atuh ieu kapanena ini mana nama dua PDG ka ala eta sentimen ieu mah budak. Tu dewe kalah dipaneurikeun kieu dipercaya teh dipercaya na si Ahmad mah. Ampun aing mal bisa umroh atuh ki carana mah ieu pepelakan teh lila beutiana na ieu paret. Heh, geus aing mah naon di dieu ge? Ahmad oh nabi tu ka dieu ge berik manuk kagebahkeun manuk tunggu manuk. Aing kudu ngagebahkeun buyur eta anu korondangan eta di sawah. Mending aing balik ka ieu mah aing tau di dieu ge. Nus tu puguh mah jalan ya. Nungguan ka dieu ka sawah nungguan manuk ya aing ngadaguan sawah batur. Sawah si Ahmad, sawah aing mencan beutian. Aing rek onangan. Oh, nu hajatna.
Da eta anu kawin cenah ge dunia itu ke dipapangantenkeun cenah. Dunia tapi aing on lamun dunia ke dipapangantenkeun keur hajat aing onangan ka saha atunya eta. Dunia cenah itu keur dipapangantenkeun geuningan cenah. Bingung aing onanganana. Nya aing kumaha ieu nya onanganana ieu. Slieur mah geus teu puguh aing. Balik itu puguh balik oge lah. Ampun, ya Allah, ting Gusti. Ya Allah, yang undangan heuh nya konangan ye. Ke aing mending heuh sugat konangan heula aing ye. Dunia da keur dipapangantenkeun. Aing mangka teu lain nya konangan heula mending ka dunia ye. Kemana nih sekarang ya es aing baheula atau baheula sudah deh. Assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam. Punten ieu bari naros ya. Ai si Karman kebona di mana nya? Di atas itu. Atas. Ya. Di hadap Di atas. di atas. Ya. Oh, turun ya, Pak. Sami-sami Pak. Tuh, di CS yang kepanggil ya tuh. Ikan dia nya. Heeh. Oh, siap. Turun. Lurus. Aduh, kumaha? Kemana si Karman ya tuh? Jas aing baheula ya. Aure ge lo udah teh. Aduh. Aduh, alhamdulillah. Buka jauh ayeuna mah kuring. Jadi ayeuna mah ondangan ka dunia teh. Aduh, rek ondangan ka dunia mah bukan kudu mawa cau nu hada ieu kuring ya. Tapi kuring ieu kinu narima cauna sah nu boga hajat teh nya nah. Dunia apa nu dipamanganenkeun deui teh. Papangantenkeun dunia. Di mawa cau sarada ieu waktu ditu. Oh ieu tong impor ieu. Di Sukabumi yuk. Aduh ya. Ayeuna mah meninggal langsung bebenangan enggeus ieu cau ieu jeung onangan ka dunia. Alhamdulillah beureun lah ayeuna mah aduh main ya geus tenang ayeuna mah geus jongjon ieu cau panghade-hadena cau ieu ku kula diala jeung onangan ieu. Alhamdulillah. Aduh, ayo lah ibu ya, soalnya cau teh, doa balenan. Ampun, jadi soalnya rek kondangan ya ke dunia ya, ku dipapangantenkeun ya kerhajat ya di dunia teh ya. Aduh, ampun ini ya. Kondangan di wae ya, ke dunia ya kondangan age ieu mah. Cau ya ya. Kayak kudu saeutik ya, kudu ngadoa balenan kudu loba ya soalnya kondangan ya ke dunia ya. Tamu agung ya. Itu si Karman teh ya aing rindu ya karena kepang ya pembentukan jadi gitu baktinya diangkat lah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Sahanya Ya mah pas teu apal wae. Iya. sahanya CS baheula. oh anu ngaranna Susno Purnomo Budi Utomo teh nya lamun disingkat mah jadi Wah. SPBU. Capruk sia ka mana daek. Ayo sok, di mana di ieu? sok di dia. Sia Sok. Calik. Ka mana hungkul, Bos? Aya ayeuna teh rek onangan urang keur ngalacau ngadoa balenan ieu. Ondangan ke dunia keur hajat. Dunia. Heeh. Keur hajat dunia teh. Ayeuna teh dunia teh keur hajat, keur dipapangantenkeun. Makana urang ngalacau ieu, cau nu hararade urang ieu. Rek onangan ke dunia. Iya, di panganten kumaha maksudna, Bos? Ieu teh dunia teh keur hajat ieu. Keur dipapangantenkeun. Makana urang rek onangan, tapi urang ieu moal cau ke di ditu ka dunia. Anu narimana sahanya tamu agung ieu soalna ieu. Iya mah bener salah kiblat, didinya mah bener salah kiblat ieu mah.
Aing kakulon wae ieu kiblat maksudna kumaha gitu. Kiblat. Ya ya, Kumaha. dunia di pamanganten tenteleng kitu, kapten salah. Kumaha, Kesep? Itu yang salah tangkap kieu. Aduh, ieu geus ngacau Dunia geus teh loba ieu semakin soalna. kolot, Heeh. semakin cantik. Oh. Jadi geus kolot teh dunia teh makin leluhur. Heeh. Paraluh jadi kos panganten digelis-gelis kumaha sih? Oh, gitu. Terus orang kayak cau onangan ke dunia kumaha gitu. Terus ngalacaw geus loba ieu cau soalna ieu. Bikin baik kata tangga lah. Bikeun. Oh, berarti kieu nya intina mah anu dunia di papanganten teh kos kitu jadina. Itu jadi ulah salah kaprah wae dunia papanganten kun ngacau ondangan ka saha tujuanna. Udah cenah ge dunia di papanganten gede indah-indah dihias di lampu-lampu. Lieur. Terus di bararangun gitu. Salah pemahaman. Siapa nanya kabar aing geus kumaha? Kang. Kumaha sia geuning hirup kana nya? Biasa aing di itu mah teu betah aing. Coba tadi mah cicing di mana ka ayeuna? Pokona mah teu geunaheun we teh cara di dieu. Ayeuna teh di teu keur usum pil KB. Pil KB sih berarti ngeusan anak-anak. Lain mas lain PKB eta. Pilkada maksudna pilkada. Oh, pemilihan. Anu nyoblos-nyoblos teh ya. Oh, ramena teh ayeuna kan dicolok mah engke. Oh, lumayan. Biasa. Lumayan atuh kayak menang kaos partai jeung ke kebon. Atuh mah pada kos kieu ngawang-ngawang teh puguh mending urang ka imah heula. Gitu kayak aya gegetuk naon pepais gitu. Oh, teh Aya eta acan mah. ngobrol di nu Jadi mah eta disuguhan ge leungit. Urang ka imah heula yuk. Urang geus kangen ieu geus rindu. Geus 25 tahun karena kapanggih deui. Kurang setahun oge. Ayo. Ikeuning nginep ya kalau meraing yo. Oh, lembur sih ya. Oh, tah, ieu geus nepi ya ini yo. Tah ieu mah geus tinggal bilikna doang ye, mah. Sini aing geus kan. Geus buat aing geus mah tahu. Oi, si aing ngomong teh sok lain mah teh. Ngobrol di dieu, ngobrol. Oh, ayo, tah ieu mah tah. Tah, ieu mah urang tah. Oh, iya masih ya. Oh, ieu mah Pengen aing. gedengan. Geus kieu we, urang yang penting bisa ieu we teu kahujanan. Oh, pasti, gitu tah, mah. ieu. Tapi aing asa iya sepohonya. Naon. Cau secari bawah. Cau teh tadi teh ku aing tunda heula di ditu tuker jeung beas, turun jeung beas ge dianterkeun ka dina toronton. Oh, aing sambung mantan mawa. Sekolah. Geus tiris urang di dieu. Ih, siapa tuh kau mau subuhan ini ya, Mas? Ajan lah. Tapi cai acan mah ya. Tah, ember gelasna kudu diseusok. Tah eta sok bisi erek nu ge uyup we eta lah. Saya aya we di dieu mah aya anak. Aing kos kamandila sia mah. Kaget atuh itu gelasna kan diseuseuh. Gitu aing. Kumaha kabar kumaha aing. Oh, mate nya urang mah. Naon tah naon. Lieur eta teh dunia teh. Kumaha. Coba cangkang ini mah. Cangkang. Naon teh cangkang. Akhirnya cangkang biasa. Oh, cangkang jelema apa cangkang kumaha teh? Kayak jaho enak urang rek ditu we. Ka mana? Padahal teh karek datang beurena. Ya, kadi teh aing geus sono ke sila kadinya teh. Aing sarua di Rindu. Bukan aing ka ditu silaturahmi ke lain. Oh, suan teh teh mangkat ke Mekah teh itu ka haji. Aing moal, aing nyaho sae di mah moal disusul, di Mekah mah aing kumaha nyusul, aing kudu na pesawat atuh. Main asup heula ka imah mah ngendong atuh. Ngawadang heula. Mun hayang ngobrol ilang. Penting. Oh, engke. Di puting. Oh. Ada orang balik silaturahmi heula kan lain. Satu mila. Oh, orang ka dieu juga pangiwae di dinya. Oh. Lain can. Oh. Oke, WhatsApp-nya mana pena keur digarang heula di ditu tuh. Lieur aing. Heuh, keur digarang heula ke WhatsApp-nya ka dieu. Kurang Si sate nya. Heeh. Naon kitunya? Taksia sing sehat. Si aing cager mata kayak ngomong jeung si aing Oh, cager. iyalah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, aya teh geus 25 tahun aing kira kapanggih teh jeung budak sudah teh geus eueuh eta budak. Si aing lieur eta. Kitunya. Kerap cangkang ayeuna nya. Cangkang naon kitunya. Aing mah kun tangan deui wae aing ku aing. Cangkang naon kitunya. Aduh, aing sudah deui wae. Geus ya. Aing mah kayak urang bari ya pepenah heula we. Aing mah arek bari neangan ieu cangkang cenah ge cangkang naon iluk cangkang eta wuih kitu ja jeung para domba gitu. Geus lah. Aing penasaran ieu. Cangkang teh naon saya bahasa Iwa.